toleransi untuk negeri anu sumping nati Bogor. FOPI minangka organisasi perdamaian dunia terus nyuarakeun perdamaian serta toleransi ngalewatan film The Golden Rule sabada samemehna diputar di DPRI jeung wilayah Bogor. Kiwari film diputar di Surakarta serta menang apresiasi di Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Sabada muter film toleransi di gedung DPR RI jeung sababaraha daerah di Jawa Barat, khususna Bogor, FOPI atau Visions of Peace Initiative minangka organisasi perdamaian dunia. Terus ngalanglaukeun perdamaian sarta toleransi di Indonesia, salah sahijina di daerah Surakarta Solo. Film anu judulna The Golden Rule ieu meunang apresiasi ti Wali Kota Solo anu oge Wakil Presiden anu kapilih Gibran Rakabuming Raka. Gibran ngajentrekeun hal ieu jadi salah sahiji strategi anu diterapkeun ngaliwatan pendidikan jeung sosialisasi, nekenkeun kana pentingna karukunan jeung toleransi antar warga. Hal ieu oge diterapkeun ngaliwatan kurikulum pendidikan di sakola-sakola jeung kagiatan-kagiatan komunitas sarta terus nepikeun pesen ngeunaan pentingna ngahargaan hal-hal anu beda sarta hirup babarengan kalawan damai. Nu ngadegeun Visions of Peace Initiative, Princess Cheryl Halpern ngajentrekeun tujuan dijieuna ieu film teh pikeun ngahargaan toleransi sarta perdamaian di dunia. Tur dipiharep bisa jadi pamicu nyalametkeun barudak tina konflik di dunia. Sri Wahyuni TVRI Jawa Barat ngawartakeun. Rame kitunya anu nobar. Muhun tah ieu memang toleransi teh kedah teras dihangkeutkeun deui gitunya kumargi da urang teh ngagaduhan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.